Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan nemi harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Kawin Kadukun bagian ka-8 karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Sareng hormat engkang catatan engkang ku abdi kaos pisan kitu deui catatan serat kanggo abdi mah da puguh istri mengukur tiasa ceurik sareng upami abdi tos ninggalkeun alam dunya heg engke aya siit disada ulah digebahkeun nya engkang margi eta teh abdi istri teu aya niat gentos panutan. Hormat abdi Sumirah. Sajroning keur nyusutan Cipanonjo waunah datang baranggoke ka cidaheranunana lantaran tamu teh kaos nutas ceurik da menit sarindul. Kunaon eneng teh nangis? Cek waunah. Asanes nangis abdi mah kapireungpeunan, Jawab Neng Sumirah. Dupe eneng teh ti mana sareng bade ka saha? Cek waunah sarta geek diuk dina palupuh. Samemeh ngajawab Neng Sumirah munjungan heula geek de diuk. Nu mawi ngadeuheusan teh hoyong nepangan Kang Mulyana nanging nuju nyaha bawartos nama ari rompok teh abdi mah di Citamiang. Bade kapun anak hanjaka nuju suwung margi tos 3 sasi mios ka Samarang bawahan Garut. Iraha mulihna nya. Duka atuh sadamangna we panginten. Na teu damang naon kitu? Neng Sumirah ruwaseun. Rupina mah kaganggu dengang luh wae. Upami wengi gulang-guling, kitu deui pami siang, sudah kana barang teda, malah ku ibu kantos ditalek. Kunaon pangna kitu? Ari jawabna teh asa kahina ku hiji istri cenah anak nu jegud. Tos terang kitu mah ku ibu teh dijurungkeun bae sina ngalap-bagan agama. Sugan we janten jalmi anu sabar tawakal solehat teh. Saha cenah jenenganana istri nu ngahina teh Bu? Cek Neng Sumirah bari Cipanona ngeyembeng. Wartos nama saha kitu nya? Asa Sumirah kitu? Jawab waunah. Neng Sumirah gabrug ngarontok ka waunah nyuuh kana lahunanana sarta nyarita arapap eureupeub. Ibu, abdi Sumirah teh. Tapi teu rumaos ari ngagunasi ka maka tuang putra. Sarta drek-drek lalakonna didongengkeun ti awal nepi ka akhir. Maunah gogodeg bari ngusapan sirah Neng Sumirah sarta satekah pola ngalelemu omongna. Tos gelis tong dianggo nangis. Nu jantan ibu kitu teh tandana mika nyaah ka eulis. Teu aya hiji indung mika ngewa ka anakna. Ilaharna mah indung teh nyaah ka anak. Sareng kaayaan eneng anu didongengkeun bieu upami Mulyana atos dongkap ku ibu rek didadaharkeun. Ibu, upami tuang putra sumping, abdi bade wiat ieu serat-serat kanggo anjeunna. Ngajak ku abdi teh dibungkus margi seratna seueur. Cek Neng Sumirah bari ngasongkeun bungkusan surat-surat ti Nyi Maria. Eta bungkusan ku maunah ditarima. Terus maunah ngajangjian rek dibikeun ka Mulyana upama geus datang. Teu lila Neng Sumirah amitan leos indit rek balik. Barang nepi ka imahna kasampak indung bapana keur ngariung jiga nu keur baradami. Karek oge gek Neng Sumirah teh diuk. Ibuna geus gantawang bae nyekseukan pokna. Kamana heula Irah? Piraku nagih ka Cijrah mani ampleng-amplengan meakeun sapoe jeput. Disalin heula ka ditu ngarah Jongjon. Mama aya picaritaeun. Ceuk bapana. Neng Sumirah jung nangtung leos ka kamarna cucul-cucul. Ari geus disalin mah gek de diuk yang hareup ka indung bapana bari ngeluk tungkul. Irah, ieu mama teh boga ieu ye. Ceuk ramana bari ngodok saku nyekot perhiasan. Perlu ditamrukeun dina samak. Eta perhiasan nu mangrupa gelang sarampasan, sumber sapasang, jeung kongkorong nu gantelna ditaretes ku berlian. Ku Neng Sumirah ngan syukur direret ku juru panon. Tah Nyai, ibuna nembrong. Ieu teh milik Nyai. Geuning teu burung aya nu mikarep ka Nyai. Katurug-turug gegeden sanajan geus dipangsiun oge. Jeung jalmana lain si itu si eta.
Malah pakaian anu di Karawang ratusan hektar sawahna oge. Can kahitung sawah nu aya di Bandung. Geus dilapisan anjeunna ngincer ka nyai sarta geus wahak cabalah ka mama. Tapi ku ibu jeung ku mama ditilik heula. Nah nya atawa henteu yen manehna teh jalma jegud. Ari geus tetela maka kara mama jeung ibu wani nampa panyangcangna ka nyai ku rupa ieu barang. Tah irah, ceuk ramana leuleuy. Mama oge ngarasa ari salah mah henteu badami heula jeung nu jadi anak. Sababna pang mama teu mawa badami ka nyai lantaran boga kayakinan yen nyai pasti nurut boga salaki ka jalma kadoa kolot. Kumaha nyai panuju? Mama, abdi mah teu acan hoyong kaduh salaki. Ceuk Neng Sumirah bari nahan picerikeun. Ieu oge lain kudu kawin ayeuna, ngan panyangcangna ku mama jeung ku ibu geus ditarima. Dari kawinna mah 3 bulan deui, tembal ramana. Ayeuna mah nyai lamun daek atuh syukur, cenah teu daek piraku karunya kanu jadi kolot, ceuk ibuna. Atuh hari pangsiunan mah ibu, pamagetna tos sepuh panginten, ceuk Neng Sumirah maksakeun nyarita. Nya geus kolot da boga salaki mah mending ka kolot, lantaran kolot mah geus nyaho rumah tangga. Moal cara nu ngora kalah ngesekeun kolot. Rupin atuh kagungan istri pangintennya bu, cek Neng Sumirah cipanona teu katahan ngalembereh. Bogaeun, malah nyai rek jadi nu nomor 2. Pikiran ibu leuwih alus sabab urang ngahadepanana teu saban poe. Katurug-turug anjeunna janji, yen lamun geus kawin, sawah nu 10 hektar di Bandung rek dipindahkeun segelna ka nyai. Saha batur nu boga milik kitu, pek pikirku nyai. Nu matak ari kakolot kudu ngagugu. Upami ibu dipangwayuhkeun ku mama kersah ibu, cek Neng Sumirah bibirna mani ngeleper. Sumirah, geus wani ngalawan kakolotnya, teu boga karumasaan sia. Diseret ieu maneh teu meunang kaluar ti imah ngarti. Kajaba lamun geus kawin, cek ibuna mani ti popolotot. Neng Sumirah ngajengkat bus ka kamarna gebrug panto dipeundeutkeun cetrek ditulakan. Ari manehna ngebebeutkeun karep kana kasur nging ceurik mani ngabangingik. Ibu ramana ngan bati olohok ningali pamolah nu jadi anak kitu teh. Eta da Nyi Haji mah rina nya budak teh sok naraga teuing tara malapah gedang, ceuk Haji Darma ka istrina. Munak dah kumaha atuh? Eta mah budakna we bedegong, jawab istrina bari ngaleos ka dapur. Beurang gaganti ku beuting rehet comrek tiis jempling. Ngantik tekna sora jam we nu disada teh. Harita Neng Sumirah masih keneh nyileuk henteu aya pitunduheun, panon teu daek peureum. Hatena peurih asa digerihan ku hinis. Bibir panon sarindul balas ceurik. Teu teuingan ibu, ceuk reuntes hatena. Aing kudu daek dikawinkeun ka kolot anu geus rahay ku anak. Ih, bae teuing. Ari rek baha ka indung bapa teu wasa. Lamun nurut kana kahayang sepuh. Wirang teman meureun pada ngeromongkeun ku tatangga. Kang Mulyana, cing tulungan ieu abdi. Da engkang teu uninga kana kaayaan abdi anu sakieu tunggarana. Segeruk Neng Sumirah ceurik maneka nyerian. Bakat ku susah timbul rupa-rupa pikiran nu garoreng karesepna setan Ida Ajil. Neng Sumirah ngomong dengan jero hatena. Tibatan kudu daek boga salaki kanu teu dibisuka. Leuwih hade paeh kasarat. Korejat manehna hudang, red kana peso tikel dina palang dada. Gap dicokot, cetrek dibuka. Manehna peureum bari nyekel peso diamangkeun. Tapi teu tulus ngagunakeun eta peso pikeun misahkeun nyawana teh. Lantaran ceuk pikiranna, buah lila nyerina jeung cantang tupaeh. Brai panona beunta deui cut turun tina ranjangna. Ketaya pelempang lalaunan, bari sukuna dijengkekeun, kolotrak muka panto kamar. Ketaya pelempang deui muru ka ruangan tukang. Jam nu ngagaplok dina bilik disada 3 kali. Cag baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian ka-8 karya Kak Sukarna.
Insya Allah urang beris tepang dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan miharja pamit, permios.